Oh. Ada deket-deket kayak. Kalian bang, lilawai udah asli ke mana? Lilawai, ngobrol. Wai kecil. Wai kecil, wai. Wai kah. Goblok tuh bisa kecil lagi ah. Itu lain kirain ngelauk ah. Nah itu naon tuh. Ah. Ya nanti halangan. Tete, halangan. Kucing emas ya teh. Mana balik? Kalah menang nu kieu. Walau eta walau. Jadi inget ka mantan, beungeutna jiga sia. Jadi inget ka mantan, sia mantan sia tah. Jiga kieu tah. Moal balik. Kakak menang nuki aing di Samsar. Jati gede. Kalau menang jadi inget ka mantan, jadi inget ka badan, teu inget ka badot. Moal balik. Kacarios di Jati Gede. Hari angkat di Bandung tehnya tetabuh 2 berang dugi tangtosna ka Jati Gede teh asar jam 4. Ka mana nyoker ngalawan. Ayeuna barabar goblok si teh haling. Dugi ka monok ngantosan enjing-enjing ngantosan perpes ngabandul teh 4:30. Kitu kaayana tong tol. Dugi ka tabuh 2 lauk tacan nyangut teh perpes acan. Iya sim kuring atanapi kaula gunta ganti epan tinggal wetan ku epan parno dugi ka kulukut angar kulukut busa gitu nyangut. Nanging jam 4:30 kaula dibere lalawak opat, dibere lauk jair hiji eta hiji kabagjaan keur kaula. Aya babaturan kaula anu teu bebenangan ukur menang lauk sapu eta ge bari jeung bunga samaruk lain lauk sapu. Ieu guys, goblok atuh. Kau aing can beres. Ieu lalakon can beres eta tuh. Lain lukut-lukut. Barang eta ku salah saweos rerencangan kalua diangkat samarukna badot. Barang lol kaluhur huluna ujug ngomong kieu eta lauk. Walau sing horeng lauk sapu. Ari balik teh ka Bandung teh pokna teh ngomong kieu kaula rek ngilu dahar di salira. Cek aing teh kieu Aisyah udunan lauk teu pan teu. Tangtosna ieu teh salah saweos hiji kajadian aduh luar biasa. Mancing di Jati Gede di rakitna si Amsor nu aya di nyaeta Pasir Beko. Tong trol. Ini sia kena lapak goreng goblok. Lapak goreng. Dibikeun ka aing sia. Penting happy sia teh. Kumis. Sok kurang teu leuwih hadeuleuh teu yang siang. Kumari waktu partos teh kapan si goblok teh partos ngajemput nya eta ngajemput ku parah anu sakieu buladigna. Kahayang teh parahu teh dicet teh di ongkos seniman. Tingali eta sia teh jiga suluh. Cing mikir atuh goblok duit dialaan rakit si Barara sih jeung ulah mariseun sampah di mana wae ari sia. Kitu kaayana ieu carita. Urang teraskeun deui nyaeta sales caritana duka di Jati Gede, duka di Sirata, duka di Saguling, duka di Jatiluhur. Nu jelas urang kudu happy nyaritakeun ieu lalakon poe ieu menang olawak opat, lauk jair hiji. Kitu kurang milik tapi teu nanaon. Nu penting urang happy bisa sehat. Punyalan goblok ieu lain ka cicing sia. Hehehe teh. Nyari ieu teh sanggeul wae kaget ting asam urat ting naon sok mangga terus cewek alus aya niat. Teranggung minyak pergi ngurut, bos pergi ngurut. Ya, nyeri teh kali teh aslina. Ieu mah stroke ieu mah. Amit sia goblok stroke. Urang kayaknya stroke gaji na. Setan goblok. Lain minyak perkara digoreng kok aing sia. Pergi ngurut teh sia. Apaan minyak? Minyak tadi teh jeung katel na sia teh. Ieu minyak.
Sia naon maksudna? Rek digoreng minyak aing leuh kokon. Lain-lain wae moal balik. Berarti ngurut teh sanggodi naon atuh? Bisa ku minyak nu penting. Aing ku air geus siksa geura. Ini kumaha ya? Gua beri keminyakan teh hirup teh. Abi keur eta kadita nu di dapur jeung ama pamajikan teh gubur ka goreng asin. Lain-lain wae. Saya ulah teh seserian deh. Siap. Koplok lain-lain si Agus. Malah kata-kata. Kata-kata. Berlian, mana kan karena berlian, ulah ngerakeun baturnya, ulah ngerakeun dunungan. Mana teh nyaeta nu gagungan teh ketua HPDKI Jawa Barat, Haji Opi. Bingung lagi ku Pak Kades Batu Karut. Kanang nage mana teh di mewah-mewah, ulah ngerakeun. Bulan Sawal, maneh taruh. Apal dengan kaca. Ah, tuh gitu diajar dia. Dia kedatangan ngomong ku kolot tadi dia. Ulah ngerakeunnya, pokona mah lamun maneh juara, wah kanang nage kieu. Jati dar lagi mana yang semua jukut teh mah hamburger. Mun mana juara bukanna dibere THR. Sarung lagi tutupan ku sarung Wadidin. Amun teresep kana adu tak seni bela diri domba mah tuh. Balik urang Sunda mah. Kom orang Jawa Barat. Bermartabat atuh. Urang Sunda mah. Amun resep kana domba mah udah berkesenian atuh. Domba nage bager tuh. Abang Jagong nangkepan domba. Mual balik. Ayo ngarurus domba yuk. Bersama Ketua HPDKI Jawa Barat, Pak Haji Opi. Mantap. Si Berlian berkali itu berkadi pada nyirian. Calon maestro, calon juara Jawa Barat. Keboykeun, hayukeun, let's go keun. Come on mundur. Nih Bang Jagong mau naik playover. Playover lah eta bukan sarwakeun da beuntak geus sia goblok. Mana Bang Jagong aya di yaitu Kahuripan Tita Wanayasa di Purwakarta. Ini sangat luar biasa di tempat wisata, tempat piknik, tempat renang, dan pantai ini terluas yang ada di Bandung lah, yang ada di Jawa Barat. Hanya di Indonesia juga baru ini kali ini ada kolam renang yang begitu luas seperti pantai. Ya, tapi bukan pantai pijat, tapi ini untuk pantai rekreasi anak-anak dan keluarga. Mantap, kita naik yuk. Naik, ya. Ntar nunggu si goblok sebenarnya. Mau balik. Wah, balik yuk ya. Wah, ini apaan tuh, Bang? Hah? Kalau Bang ke seberapa kali dah. Ya. Kali, dia ngarep. Ya. Ah. Mana? Di mana aing dulu di mana ini? Apa ada kelam ini kelam? Ya. Kela asam kan mengunci. Bentar apinya. Guys, Abang Jagong mau Belum. Kamera. Hah? Oh, abang gitu. Ya, Abang Jagong mau Yuk lihat bagaimana keseruan Bang Jagong naik. Renteh. Eta playphone dah perai liar. Mana ulin dari teh di Kahuripan Tita Wanayasa Purwakarta. Tempat refreshing. Lihat tuh bro. Bang. Yo. Ya. Wah.